Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Ieu mangga sababarakari pertanyaan kos kieu ye can kahalal arti bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bang kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah. Urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik. Nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M. Tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan. Nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1.000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 urang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sok itu Tasikmalaya itu Garut, Bandung, pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh, engke urang dibere per bulanna, kadang-kadang sok dibere urang teh gitu, 500.000 atau 1 juta. Eta kos kitu riba, lamun urang kadinyana lain nginjemkeun, mun nginjemkeun ulah hayang dibere. Eta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun aya untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudunya guys kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali
penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tak berarti ya orang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tak iya rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A, B, C, D, E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta geus kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadieun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan uang tuh menang bae hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres urang nuluykeun masalah soal nafkah Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung lah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo mun teu di azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama
laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak. Bantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak. Mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta. Ngade kuari mah geus teh darek nusuan. Si indung teh we langsung gak bung cenah langsung susu sapi. Geus we make susu sapi mentak kagedena ge atuh geus we nya teh aja ngarasa sapi anak sapi. Ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak-ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh ka isin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui deuk kumaha deui Masya Allah ieu nu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh tepuguh tekaru di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet
Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang mesti salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagonan tah. Masyaallah masyaallah eta abeh babari ka ditu na maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar ka ditu na hatta idza ja'u wa futihat abwabuha ta aya wa futihat abwabuha tafaul wa futihat abwabuha qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah ke disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka kitu masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya mah naon beureunna kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus geura datang bae geus kadecan meuleus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang mah ka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain HS aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun heuh di mushola mah bebas pan eta mah masyaallah karim aduh teh lahirna supaya rapi ka para bidan
maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nulungan tate nulungan jasa bu ganjaran gede. Lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan. Wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan. Eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan. Wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek bedek ada udah burak teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 leteren mah ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bede masalah. Bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh menangkan nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya satuju kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang ka nu jadi salakina aya ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul ieu khusus seueurna ulama wallahu a'lam. Fa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit we aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun eueuh batur mah tetep teu kudu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah dititah ku salakina geus bae kuneng bae lah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan gitu ya
Sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh. Au fauqaha fala atawa saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikan anak yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 tah eta mah kekeh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh mau ka 100 mah eta teu wajib dicumpuan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarrat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarrat lamun gawe karena Allah deungeun-deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun-deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae Auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pemajikan pemajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pemajikan nama sabar pemajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampilin ongko pan kula ayo mah kula mah jadi ditakar itu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.